Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun urang sadayana ti kelompok 2. Bade nepikeun ngeunaan carpon babaturan. Di dieu abdi bade ngawonohkeun anggota kelompok 2. Abdi Rifa Naila salaku tukang edit video. Perkenalkan Abdi Revalia salaku tukang nyerat dina pancen carpon. Kuring Dini Ale Wulandari salaku tukang nyerat dina pancen carpon. Abdi Nacika Sifa Azara salaku anu nepikeun pedaran ngeunaan carpon. Kuring Giles Santana anu nepikeun pedaran ngeunaan carpon. Kuring Algifari Putra Jarkasih salaku anu nepikeun pedaran ngeunaan carpon. Nah, ayeuna langsung wae urang regepkeun pedaran ngeunaan carpon. Wilujeng ngadangukeun. Carita pondok atau carpon teh nyaeta karangan rekaan fiksi anu wangunna pondok sarta nganukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sifatna realistis diangkat tina kanyataan. Carpon kaasup kana karya sastra wangun lancaran atawa sok disebut prosa. Carpon mangrupa karangan rekaan anu wangun fisikna pondok lantaran kawengku jumlah kecap anu relatif pondok. Sifat carpon teh narasi atau fiktif. Maksudna caritana henteu bener-bener kajadian tapi kudu luyu atawa nyokot kana realitas tur kaharti ku akal. Carpon ngandung hiji kajadian hartina eusi caritana kudu muser kana hiji implengan anu rek ditepikeun. Dina carpon kudu aya saurang palaku utama lantaran kajadian dina carpon kudu muser kana salah saurang pelaku. Nyatana pelaku utama. Basa anu dicaritakeun dina carpon kudu singget. Carpon kaasup kana prosa modern anu eusi ceritana pondok sakitar 5 nepi ka 10 kaca majalah. Carita anu aya di dina carpon biasana mangrupa carita anu rakyat sentris, realistis, bahkan caritana dicokot tina kahirupan nu aya di rakyat sakitar. Carita nu aya dina carpon temana biasana bebas serta sifatna dinamis. Panjang carpon biasana ngan saukur 5 nepi ka 10 kaca majalah, sedangkan panjangna novel mah bisa mangrupa hiji buku. Palaku nu aya dina carpon biasana ngan 2 atawa 3 orang, malahan aya oge anu ngan saurang. Sedangkan palaku anu aya dina novel mah biasana leuwih loba tibatan palaku nu aya dina carpon. Anu dicaritakeun dina carpon mah biasana ngan saukur ngeunaan hiji paswalan, sedangkan anu dicaritakeun dina novel biasana ngeunaan sababaraha paswalan. Unsur intrinsik ada jejer atau tema, palaku atau tokoh, galur atau alur. Galur dibagi menjadi 3 yaitu galur maju, galur mundur, dan galur bobok tengah. Ada latar atau setting dibagi menjadi 2 yaitu latar suasana dan latar waktu. Puser sawangan atau sudut pandang, amanat atau pesan. Unsur ekstrinsik nilai-nilai dina carita pondok, latar belakang kahirupan pengarang, situasi sosial. Babaturan karya Kustian. Dina hiji wanci aya 2 babaturan anu raket keadaannya eta Dinda jeung Rani. Maranehna ngabatur geus 3 tahun lilana. Mali kala loba oge jalma anu nganggap manehna teh duduluran. Da saking akrabna unggal isuk sancan mangkat ka sakolah. Dinda sok nyamper ka imah Rani sangkan bisa mangkat barengan ka sekolah. Berangna manehna boga janji balik sekolah. Teh nyimpang heula ka supermarket nu teu jauh jeung sakolana. Manehna kadinya teh boga maksud rek meulikeun jeung baju keur ninina si Dinda. Ari ninina si Dinda teh jalma bager. Akuan pisan ari ka Rani teh. Sanajan lain cucuna oge, lain eta hungkul. Kadang mah ninina Dinda oge sek mere nasehat jeung duit jajan ka marena duaan. Wanci geus nunjukkeun jam 3 sore, tapi Rani can aya keneh wae kabarna. Dinda ngadagoan di gang sakola bari maca novel nu dibawa tina tasna.
maca novel teh emang karesep Dinda. Beda jeung Rani mah anu leuwih resep main basket sanajan beda karesep. Tapi manehna kacida akurna lamun aya latihan basket di sekolah. Dinda sok satia ngadagogan Rani latihan. Bari ku hayang-hayangan balik babarengan kitu oge sabalikna. Teu karasa wanci geus nunjukkeun jam 3:30. Aduh si Rani kemana nya? Tanya Dinda dina jero hatena. Dinda ngarasa bimbang ku sebab geus 3,5 jam manehna ngadagoan si Rani can aya kabar kaneh wae. Teu kungsi lila aya saudara Dinda, jol we saurangan rumaja bari lulumpatan nyamperkan ke si Dinda. Hampura bieu kuring si Tita ngabersihkeun lapangan heula sancan balik sekolah sebab poho kecan ngerjakan tugas matematika. Tembal Rani tandes naker. Bari rada ngambek jeung campur karunya sageus ngadege alasan tina Rani. Akhirna maranehna jadi oge mangkat ke supermarket. Cek urang oge lamun aya pancen di sekolah. Geru baru gawekan pentingna. Dinda mere nasehat ka Rani bari rada ngambek saeutik. Sataupina di tempat nu dituju manehna tuluy meuli keuh jeung pulah pilih naon sakirana kado anu pantes keur nina si Dinda. Dinda jeung Rani akhirna meulikeun baju keur hadiah nurek, manehna belikeun ka dinina. Baju nu dipilih warna koneng sebab nyocokeun jeung warna kulit Nini. Berada caang, meureun pikiranna teh nyieun manehna ngarasa eta hadiah anu paling cocok. Keur manehna balik Ke Rani, Nina Dinda geus dianggap Nina sorangan. Kusabab Nina si Dinda sok nyaruakeun rasanya jeung kasihna ka manehna. Rani mika nyaah pisan ke keluarga Dinda. Ke Rani ngelorkan duit sekitu teu jadi masalah asalkan Nini atawa keluarga Dinda nu lain bisa bunga. Sareng senang ngabelanjakeun kabutuhan naon wae nu maranehna hayang. Manehna tuluy balik sabab maranehna geus didaguan di imah Dinda. Kusabab kitu maranehna buru-buru balik. Satu pina di imah manehna guat disambut ku keluarga Dinda. Keluarga Dinda geus nganggap Rani teh selaku keluargana. Selain bager, keluarga Dinda oge sok nengetan ka Rani. Rasa kakeluargaan anu teu bisa dibenakeun di keluarga Rani, bisa dibenakeun di keluarga Dinda. Uyuhan da atuh Rani mah ngan ukur cicing duduan jeung bapana. Selain kitu bapa Rani mindeng mamangkatan gawe bae kaluar kota. Jadi Rani sok ngarasa kasapian lamun aya di imah. Idungna geus lila pisah ti mimiti Rani umur 11 tahun. Geus bapa jeung idungna pisah Rani geus tara kapinggih deui jeung idungna. Kusabab kitu oge Dinda sok aya wae di deket Rani sabab manehna embungan lamun babaturana ngerasa kasapian sebab pikirna Ani babaturan mah lain ukur diucapkeun tapi kudu dibuktikeun kalayan nyata. Hatur nuhun kana sagala perhatosana kuring sadayati kelompok 2 mugian naon anu ditepikeun tiasa katampi. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.